Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Nepangkeun nami abdi Tegar Bimantara di SPN 2 Cileunyi Subrayon 5. Di kesempatan kali ieu abdi bade macakeun hiji dongeng carita rakyat nyaeta asal-usul Selat Bali. Di zaman baheula Pulau Bali sareng Pulau Jawa masih ngahiji. Di hiji karajaan hirup Brahmana Sakti namina Sidiratma. Anjeunna gaduh hiji putra namina Manik Angkeran. Manik Angkeran ngagaduhan kabiasaan awon nyaeta resep judi. Mun anjeunna eleh judi, Manik Angkeran sok nyandakan acis ramana. Di hiji saat Sidiratma sadar harta bandana tos seet. Sidiratma nyauran putrana nu hiji-hijina nyaeta Manik Angkeran. Manik Angkeran ngaku tos nyandakan acis ramana. Pak, tulungan abdi. Ayeuna abdi gaduh seueur pisan utang judi. Omong Manik Angkeran. Tapi Bapa tos teu gaduh acis deui jang, jawab Sidiratma. Sidiratma tuluy indit ka Gunung Agung. Terus di ditu Sidiratma ngabunnyikeun lonceng sabari ngomong, "Hai naga besuki, abdi ka dieu bade ngamohon sakedik harta kanggo mayar utang judi pun putra." Naga besuki dongkap tuluy ngabulkeun pamentaan Sidiratma mangrupa emas. Tapi pesan ti naga besuki, pakep emas eta cing bijak. Sidiratma dongkap ka bumina, terus masihan emas ti naga besuki ka putrana. Anjeunna ngomatan, "Pake emas ieu keur ngalunasan utang lain keur judi deui." Tapi Manik Angkeran teu ngadangukeun pesan ti ramana. Emas ti naga besuki keur dipake judi deui. Dugi ka seetna. Manik Angkeran tuluy ngamohon deui ka ramana. "Hampurajang Bapa tos teu tiasa nulungan," saur Sidiratma. Tapi Manik Angkeran terangeun Sidiratma menang emas di naga besuki nu aya di Gunung Agung. Ku ngabunyikeun lonceng, anjeunna ngalakukeun hal nu sarupa. Manik Angkeran indit ka gunung. Di dinya anjeunna langsung ngabunyikeun lonceng sabari ngomong, "Hai naga besuki." Tiba-tiba ti kawah bijil naga. "Anjeun di dieu bade ngamohon naon?" tanya naga besuki. "Abdi diutus ku Pun Rama bade ngamohon emas." Sebenarna naga besuki terang, Manik Angkeran bohong. Ramana henteu ngutus Manik Angkeran, tapi angger naga besuki langsung ngoyagkeun awakna terus kaluar emas kacida lobana. Tapi di dieu sifat asli Manik Angkeran katingali. Manik Angkeran kagiur ku berlian anu aya di buntut naga besuki. Tuluy Manik Angkeran anu kagoda langsung motong buntut naga besuki. Naga besuki murka, ngaluarkeun seuneu ti mulutna. Terus jejak kaki Manik Angkeran diletak ku eta naga. Manik Angkeran anu lumpat tiba-tiba hangus jadi abu, bener-bener tanpa sesa. Sidiratma nu terang putrana tos teu aya langsung ngadatangan naga besuki. "Hai naga besuki, abdi mohon pisan balik hirupkeun deui pun putra."
Omong si Diratma. Tuang putra tos kurang ajar. Teu pantes hirup. Moal dibalikeun deui ka hirupna. Kecuali anjeun tiasa ngabalikeun buntut abdi jadi semula, jawab Naga Besuki. Si Diratma langsung nyanggupan eta permintaan. Singkat cerita, si Diratma bisa ngabalikeun buntut Naga Besuki jadi semula. Terus manik angkeran dibalikeun deui. Geus dihirupkeun deui, manik angkeran langsung memohon maaf pisan ka Ramana. Tapi si Diratma ngajawab, "Arurang tos teu tiasa hirup babarengan deui." Si Diratma tuluy ngajieun garis anu misahkeun anjeunna sareng putrana. Garis eta ngaluarkeun cai ka cida lobana tuluy jadi tempat manik angkeran ayeuna jadi Pulau Bali. Sedangkeun tempat si Diratma ayeuna jadi Pulau Jawa. Terus garis anu dijieun ku si Diratma tuluy jadi lautan nepi ka jadi Selat Bali. Nya sakitu wae dongeng cerita rakyat Selat Bali anu ku abdi bawakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.